Ceker di dadoho ku malaikat Israel. Bapak sami nuju di dadoho ku malaikat Israel. Kuring sami tuh malaikat Israel teh keur ngadodoho tinggal ngantosan parentah Allah tos seep waktosna jebret dicabut. Aya nu terang bari iraha maot. Yeuh ibu emutaneun maot mah datangna teh ngadadak. Al mautu ya'ti baghtatan. Maot mah datangna serentak. Teu sugan ngawartosan ceu oh. Aya ceu di dieu. Geus contoh eta mah. Mudah-mudahan sing panjang yuswa. Enjing jam 8 antosan cek malaikat Israel teh bade dijemput. Cek oh putinganna daek sare moal. Cek salakeun mah geura sare atuh. Boro-boro hayang sare urang mah isu mikiran rek dicokot malaikat Israel. Boga harta rek disodakokeun ka yatim piatu. Nah, isu rek malaikat Israel ngajemput. Bapak-bapak bisa rek kawin heug teh teuing. Isuk mah rek dicanang ku malaikat Israel. Hidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusim kuring ipi hormat para sepuh bini sepuh nutami para alim ulama, para zu'ama, para kiai, para ajengan, para asatid asatidah, qori qoriah, santriwan santriwati, dewan pimpinan pasantren, pimpinan madrasah, ketua DKM, oge ketua BKMM, kum sadayana, oge tehilap aparatur pemerintahan dusun kampung nabu pasantren desa Sukaratu kecamatan Sukaresik nu teu tiasa diwincik hiji-hiji sadayana insyaallah dibarokahan ku Allah. Oge tokoh agama, tokoh pemuda, para murangkalih, oge sadayana panitia penyelenggara milad Arfa Grace anu ke-28 nusami nu kusim kuring dihormat. Oge ibu-ibu nusami tuhu kana ilmu, bapak-bapak nusami hempak berbayasa, para wanoja nusami ngiring bahagia, para nonoman nusami ngiring pangaosan, oge para murang kalih nusami linggih, nini-nini anu sami ngiring ngaji, aki-aki oge ngiring ngaji, para wanoja nu ngiring oge bahagia. Kum sadayana teu tiasa diwincik hiji-hiji urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan penting ieu wengi ieu urang sadayana dilungsuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dipayun urang sami-sami panjatkeun puji nu jadi panghias ati kadat Allah Rabbi Rabbul Izzati, oge puja nu jadi panghias asa urang sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla, oge syukur nu jadi mimiti catur urang sanggakeun kadat Allah nu Maha Ghafur. Kalayan alhamdulillah dina ieu saah urang sadayana tiasa kempel riung ngumpulung bongkok ngaronyok patepang wajah suap pandang walimah. Kalayan mudah-mudahan ku tepung lawungna bongkok ngaronyok tepang wajahna urang sadayana dina ieu saah singga jantenkeun bati nu ngagiring kana ati sanubari amin. Oge natijah nu ngabugah kana manah ziyadah hikmah lan barokah, tambah-tambah ibadah, tur amalus solihah, akhir bari kenging titel husnul khotimah, salamat dunia wal akhirah, amin. Salawat kali salamna urang sami-sami kocor logodorkeun ka baginda alam, yakni habibana wa nabiyana kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka para sahabatna, telali kekulawargina kalayan pamudah-mudahan sing diemret paret diemrat rata kasadaya umatna nusami turut patuh kana ajaran mantana dugi kaya mujaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para wargi urang nembe parantos nyakseni karya yang sangat inspiratif di para pemuda di kampung pasantren ieu mangrupikeun hal yang positif anu ku urang kedah ditingkatkeun, kedah dijaga kaistiqomahan, kedah dijaga kakompakanana supados kapayuna urang langkung majeng, langkung jaya, langkung barokah, amin ya rabbal alamin. Tekaraos ibu bapak
simkuring ge nembe neteskeun cai panon ningali semangatna para pemuda dina hal-hal positif. Dua kali simkuring ngeteskeun panon dina acara sapertos kieu Bu. Nu kahiji simkuring ngeteskeun cai panon dina waktos saraga aya acara santunan nu diayakeun ku anak-anak Briges sarenaran anak ektese di Kampung Cipeundeuy Malangbong di luhureun stasiun kereta api, sangat luar biasa. Dan malam ini pun saya sangat mengapresiasi ningali para pemuda yang semangat, begitu semangat dina hal-hal positif. Kurang doakeun mudah-mudahan sing paranjang yuswa sadayana aya dina kasehatan, nu teu acan nikah sing enggal nikah, nu tos nikah mudah-mudahan sing ningah nikah deui. Wios aja kawin deui. Ini demo langsung tenang kalem simkuring mah muarek ngabahas poligami. Di sini baledog ibu-ibu. Ieu teh raraga tasyakur bir nikmat. Jadi perubahan zaman beuki dieu teh pamuda kudu beuki kokoh dina agama. Naon sababna? Sabab tantangan zaman ayeuna loba keneh madorotna tibatan manfaatna. Laras ce urang buktikeun ku zaman ayeuna ece loba nampak keneh pidorakaeun jeung pi maksiateun daripada pimanfaatkeun kana diri. Maka wengi ayeuna program panitia ngayakeun pangaosan ngarangkul sadaya elemen, ngarangkul sadaya kelompok disatu padukeun eta teh dalam rangka kebersatuan di hiji lembur, maka kebersatuan eta Allah bakal ngalungsurkeun barokah. Perbedaan itu hal yang biasa. Leres tadi sahur MC, di lapangan kita lawan, tapi di belakang atau di luar lapangan kita adalah kawan. Ngaranna ge kompetisi aya menang aya eleh. Madrid ge tara menang wae. MU ge aya nepi ka keokna. Persib mah komo lobana eleh daripada menang. Betul? Hidup Persib. Boro-boro eleh wae. Saya juga pecinta bola, filsafat bola aja kieu. Ulah sok panatikan kana naon teh. Simkuring mah insyaallah teu panatikan kana naon ge. Kanu tukang useup ngadukung simkuring mah. Ka tukang gapleh ngadukung. Keun wae asal ulah dipake judi. Aya di dieu bapak-bapak tukang useup. Aya tuluikeun. Oh, kata balik ka ieu mah langsung. Nusok tara diizinan ku istrina langsung mama dengekeun dia aing ngomong cek ajengan tadi nguseup teh bae. Oh kudu asa didukung ngan punten dengekeun kupingkeun hiji meunang nguseup ulah nepikeun ka nganingalkeun pakawajiban salat hiji. Nu kadua boga duit 50.000 memeh nguseup tanya heula anak pamajikan aya dengan sanggup teu aya beas teu ulah maksakeun nguseup di imah teu boga beas ka atos. Oh cun asa didukung saruana keun nu ulah mah nguseup dipake judi. Tukang gapleh tuluykeun gaplehna asal ulah dipake di posrona gapleh keun wae ceuk guru simkuring mah ari gapleh teh eta teh mantuan dikir balik ke gapleh geuning ngangkat leungeun ceplak eta teh ku guru simkuring mah diumpamakeun keur ngangkat sirah ti handap ka luhur diteumleukeun ka kenca diteumleukeun ka kanan la ilaha illallah tak salah alhamdulillah tak pun keur gapleh la ilah ulah ngadoakeun modar sia sakitu tas nu kadua sepak bola apa filsafat sepak bola aja sok gerangaran bola diparebutkeun geus beunang dibikeun ka batur leres teh oh aya dilawan direbut geus beunang dibikeun deui ka baturanna. Itu filsafatnya adalah kita hidup di dunia ulah sok poho kata tangga kabaraya boga milik bere bikeun osok itu tara
ayo angtek boga daging bulan raya bung tahun kamari tahun ayeuna aya keneh tah kulkas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Osok aya orang kampung pasantren lamun boga milik sok diumumkeun ka tatangga di piwarang kabumina ece nu teu acan tuang yeuk diabis seueur daging osok kitu tara. Tara. Ece palabah menang bansos ece. Bansos apa? Menang beas, menang PKH. Eta teh pipasieun. Leres. Saha menjadi sasaran namun pas pelebah bansos teu kabagian RT, RW, kadus, desa. Bener. Ante papanggih jeung RT tuh ngomong jeung medud aing mah teu kabage. Ayo we ngutamakeun dulurna. Dijawab musim kuring punten ece RT, RW, desa sadayana hayang merata rakyatna kabere kabeh. Tapi ketika turun di pusat datang data beda deui jeung diajukeun ku RT jeung RW teh. Hidup desa. Awas Kang euy di dieu kuring bere de amplop tambahan. Geus dibere kuring tah geus dipangnaon teu dipangjawabkeun. Jadi kade lamun aya teu kabere bansos lain salah RT, sanes salah RW, tapi salah di pusat teu bener ngadatakna datang ka adat tulis pae aya keneh. Oh bener ah. Oh biasa didukung kan menang sia. Pasok aya nyarekan RT di dia. Dibeakan RT dicarekan RT ka dieu yeuh tetangga aing teu kabere. Akhirna gara-gara bansos tetangga jeung tatata ateu akur. Eta kahayang mah zaman ayeuna geus mending leungitkeun karena itu teh pipaseaeun. Betul? Mending dipake jalan, pakai bangunan. Da untungna pipaseaeun. Geus lah nguruskeun kitu ka pipaseaeun. Sepak bola Bu. Jadi kita jangan fanatik di dalam sosial, kita temenang fanatik di agama omat hiji ulah fanatik. Ketika proses atau teknik di lapangan suatu program agama atau pembahasan agama, ketika ada perbedaan teu kudu nyalahkeun sadayana ge leres duanana ge sadayana ge kenging dalil gaduh dalil. Cek, iya naon? Kopeah. Ari bapak-bapak make kopeah hideung sadayana teu? Aya nu dengdek aya, nu nyengsol ka dieu, nu dikadiekeun aya, nu dipelek daseur kahujanan aya. Carekan ulah. Teu kudu dicarekan da kopeahna ieu. Betul. Lamun di kampung pasantren aya nu salat subuh make kunut sae. Aya di kampung pasantren salat subuh na teu make kunut sae. Lamun di kampung pasantren aya nu teu salat subuh. Subuhan teh rek nyeuweun sae di baledo. Aya nu kabeurangan teu salat subuh. Teu sae atuh ceu ulah nyebutkeun sae. Betul? Itulah Indonesia dua Indonesia. Kabayang lamun jadi bagian paduan suara di lapang geus matak be. Itu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Ece nu ngawek tiung teu sadayana anu lempeng aya bengkok aya teh. Ulah dibenerkeun. Keur nyengso era dibenerkeun di dieu. Eta teh meunang dandan ge 2 jam. Tigeus maghrib jam 8 can beres keneh wae. Itulah perempuan. Perempuan mah teu kaup aya kaca ngaca. Aya mobil batur keur cicing dipake ngaca. Eta apal di jerona ya jelemaan we ya. Aya ciluncang we kan dipake ngaca. Ngan sim kuring sok protes aja. Nah ari awewe dangdana keur di luar hareupeun salaki mah kadang-kadang goblekok sia. Betul bapak-bapak betul. Tuh. Malam Jumat rek diajak mah kumajawan hore asal gitu asal jika si bapak noelan aya kahayang hayang heula noel heula nya hayang heula tuh
sok malikir Noel heula hayang heula nya hayang heula tuluy Noel lain Noel heula tuluy hayang mah naon teuing atuh simkuring mah pesen panitia cenah Pak Ustad kadinya ulah serius ting ceramahna insyaallah sabla mun ceramah serius we beuntat tinggal kursi ke teh bahagia teh padahal mau hutang nama loba Bang Emo payareun sia aya Bang Emo dia pinu Bang Emo aku berjanji keun wae eta mah masing-masing we kuring mah nyaram moal nitah mah komo aparat desa teu wani nyaram naon sababna boro-boro ke mere batur ka sorangan ge hese ajengan teu wani nyaram ngan ngaduwikeun hukum haram-haram nu makruh-makruh sunat-sunat teu meunang kieu kadang haram kadang halal eta teh samar-samar kadang halal kadang haram haram udah butuh atuh haram itu budak bayareun sakola leres beas beulieun jaba usum corona salaki di Panyaban di PHK balik ka imah balangsak teu bogana naon aduh kabayang hirup rumah tangga matang pamuda memeh rumah tangga pikiran heula ngaran rumah tangga teh tidak seindah ketika sedang pacaran yang berkata-kata aku cinta padamu aku sayang padamu nama balaksak ke rumah tangga mah bogo ada meli asin cukup pecinta leceh meser asin bisa tak? Tak bisa kunaon? Tiud apa akang tiud? Duit cuma betul-betul duit anu beunghar butuh anu miskin oge ajengan oge jelema mah duit jelema disebut duit ari hirup ulah sok turun duit nguruskeun duit karena munding cenah cik atuh mikir panitia tingali sound system na make panggung na oge aqua oge untung mikir aqua oge cai lain duit uing ngadaran duit itu dah ke atas maksudnya apa maksudnya dulu rahmatan simkuring punten hukum itu adalah ketetapan di Allah beda dengan hukum manusia bisa robah tapi hukum Allah tidak bisa robah haram halal halal ulah nepi ka jiga ajengan diulam pangaosan kana khitanan keur ngabahas najisna anjing sadaya anjing itu najis para wargi sadaya ari pas keur ceramah nu boga hajat bogaan anjing warna nate belah sadaya anjing teh hukumna najis mughalladhah kecuali anu warna belang eta mah pilih-pilih naon sababna sabab turun tina panggung sieun teu dibere lamun ju haram kabeh nu boga hajat bogaan anjing ceuk boga hajat awas ya turun tina panggung moal dibere duit ka itu tak da ajengan ge sok kadang GR CGR Ketua Umum P3 sekarang dilaporkan oleh para pecinta kiai dan ulama. Kenapa? Dia sangat sensitif membahas amplop untuk para kiai. Keun wae da kiai dibere amplop mah teu menta ieu dibere we syukur teu wae piraku. Itu kan hal yang sensitif. Ajengan rek turun tina panggung sorbana naik kana pager disangka dibetot ku panitia rek mere amplop. Ceket ajengan wios atur nuhun wios pas ngalieu kan era kade panitia rek mere amplop ka kuing ulah betot sorban sia kan gitu pun bojo dina waktu corona curhat na media sosial saksina tanu ngamera kieu curhat na teh biasa namah cenah bulan raya bung desok pabalata kardus ayeuna mah teu aya tali-talina arcan naon sababna ajengan ge pre ceuk corona kuring moal peuting ku kurilingan keur corona mah cicing di imah nepi ka hiji menghasilkeun budak hiji keur corona so naon sababna sabab cimkuring ece lamun mulang ti pangajian ti mana wae lamun teu mawa kardus teh pipaseaeun eta teh
cek pun bojo kardusna dikamanakeun gua dikanongorakeun cek sim kuring daripada kuring pasea balik ka imah panitia pikiraneun eta heureuy eta mah heureuy ulah dianggap ari cuma sok syukur dari kitu mah tekan kitu dulu cicing can kana ngaji ya kayak ngaji naon tenang we supaya teu nunutan Lur maten ciptos tasyakur binimat alhamdulillah. Para pemuda adalah pejuang bangsa. Cek Soekarno ge kan kesinikan bawa ka dia 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Bawa 10 pemuda-pemudi ke saya akan kugoncangkan tiktokan. Karena budak orang ke tiktokan. Awas, boleh tiktokan tapi hal yang positif. Ulangi, boleh kita tiktokan, boleh kita bermedia sosial, pada FB na, pada Instagram na, pada WhatsApp na, dan lain sebagainya. Tapi di hal yang positif, selama itu manfaat, tetapi jangan yang bikin madarat di antara ngosok nemong-nemongkeun orang. Aya di dia, aya. Ngaran geus nemongkeun orang dina media sosial, eta teh dosana dosa jariyah. Jelema tos maut terpampang kena oratna maka parat tapi ke akhirat dosana ngalir ke jelema nu nembong-nembongan oratna oge ka jelema nu ningalina. Naudzubillah min. Silahkan bermedia sosial, silahkan Anda menggunakan TikTok, Instagram dan lain sebagainya, tapi dengan hal-hal yang positif. Tuh, dulur rahmatan simkuring tak dirangkul ku pemuda kampung pesantren. Diriungkeun di pangaosan, diriungkeun di majelis dalam rangka Milad Arpagres nu ka-28. Kita menyupport, kita mendukung. Naon sababna? Da ieu teh hal positif disebutna ge pangaosan. Naon ari pangaosan? Pangaos, ari pangaos teh harga. Matak jelema nu hadir ka pangaosan mah aya hargaan. Lamun penting ayeuna di dieu aya pangaosan di belah blok kacamatan aya dangdutan ece kira-kira lawan nu hadir ka belah mana? Oh. Ka mana? Dangdutan. Sim kuning lain fanatik kana bab seni. Da sim kuning kadang pangaosan duet jeung wayang, kadang duet jeung organ jeung artis jeung sajabana. Tapi punten yang tidak boleh itu satu ketika ada hal-hal seperti itu ngundang kana pidorakeun, ngundang kana pipaseaeun. Supa muda bari keur dangdutan koloyong ka panggung bari abok ayeung abok. Mana kaler mana kitu. Ieu artis, ieu artis. Ieu tukang organ ayeung abok. Masuk aya nu kitu aya. Geura tobat jang. Bisi aya di dia tukang mabok geura tobat bisi maotna ku Allah dina dikutuk dorakana dosana termasuk dosa besar. Pas ditanya ku malaikat man rabbuka jebrek gitu. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap cek malaikat pusing jebrek teganya keren jang bisi sakarat keur mabok ai mabok janda mah si ocu mun panghulana ngajawab yakeun wae ari posisina keur tegaduh istri emak gitu. Tos ieu pamuda alhamdulillah sim kuring ngering reueus tasyakur bi nikmat ku hal yang positif, tasyakur bi nikmat ku pangaosan mah ibu cacak-cacak kurang cicing calikna di majelis taklim dalah neutupna wae ka seorang kiai, neutupna ka seorang ajengan, neutupna ka seorang ulama saur Kangjeng Rasul leuwih alus tibatan sedekah 1000 kuda perang di jalan Allah. Ulah amin atuh alhamdulillah. Kan geus dihampura dosa mah. Aja ngarengkahkeun dua sampean pangtebihna nu pangcaketna komo kana motor komo kana mobil teu aya taneuh nu kalewatan sabab katincak sadayana ku motor jeung mobil maka dosana urang ngancakkeun kana pangaosan dilebur sadaya dosana ku Allah. Alhamdulillah. Ngetep ka kiai ka ajengan leuwih alus tibatan sedekah 1000 kuda perang di jalan Allah. Sok aya orang Sukaratu nu sedekah 1000 kuda.
1000 kuda cek asup ke masjid ngasupan kotak amal nu 100.000 aya 1000 perak wah 1000 perak mah kompak sadayana pas begitu asup ke masjid calik duit nanti ragrag 100.000 dan nyemprot nu 1000 dipilihan lah nu 100.000 na ragrag di tukang aya budak dicopot ke budak nu 100.000 ngarongkong diasupkeun karena kotak amal si bapak nu ragrag duitna gogodeg subhanallah eta budak saha tapi kawani ngasupkeun duit 100.000 balik di masjid keluar di masjid ditanya ujang ka dieu putra saha ujang putra si bapak anu eta geuning bapak hidup ngajarkeun anjeun nepikeun kawani ngasupkeun duit 100.000 cek budak bari poloskan duit bapak eta ragrag balik deui ka masjid bongkar kotak amal duit uing diasupkeun ku budak niat ngasupkeun 1000 perak diasupkeun 100 aya geus 100.000 dibalikeun deui tuh ibu hormat dan simkuring mata orang geregreg kada pangaosan teh dilebur sadayana dosana malah cenah ada ajengan lagi hidung ditutup ke pika sebeleun cek urang nyebutkeun sebel ka ajengan mah hidung lagi hidung cikopi dijual di parapatan hidung lagi hidung nyari hidung mata kok kalebat kulu-kulu buah manggu kokosan buah sanintan abdi kuru lain kurang nyatu tapi mikiran hidung santen wae ari salaki aja hidung bodas saruh hidung kedua anu hidung mah amis jika naon jika sawo leungit amisna tinggal hidung sebab keterangan oge kan aya hajar aswad ari hajar teh batu aswad teh ece ka Mekah mah urang teu boga duitna can mampu angkat ka Mekah bade umrohna bade ibadah hajina aya pahala seperti ngecup hajar aswad ece ngecup kana damis caroge osok tara bade moal balik ke eta teh ganjaranna seperti ngecup hajar aswad bade moal aya moal keukeuh geus ka ulah dibere nafkah moal wih ti dia cek ngan kade di si erek oge bebeja heuh ulah main seropot gaplok wae salakina keur nonton berita si Sambo na TV One keur kieu weh datang pamajikanna balik di pangajian salakina ngahulang nah sia mah balik pengajian kala beuki edan wawartos heuh Bade, ayo ke kamu. Berarti mah insya Allah. Emot, insya Allah orang Sunda mah cenderung pimualeun. Tapi insya Allah. Cek kepala dusun, cek pakawil, enjing gotong royong di makam ngebersihan makam. Insya Allah. Eta teh pim. Aku lah insya Allah siap tuh, siap. Gitu atuh insyaallah moal eta teh. Tebak orang Sunda mah kece anjingnya wayana gara mayar hutang. Insyaallah. Bimoaleun eta. Dulur hormatkeun simkuring tos ka eta pemuda simkuring secara lahir sareng batin ngadukung apresiasi kegiatan ieu mudah-mudahan sing langkung majeng. Langkung barokah. Paranjang yuswa sadayana nu usaha sing langkung-langkung majeng usahana oge nu gaduh paniatan pamaksadan dunia na akhiratna mudah-mudahan sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Tas dulur hormatkeun simkuring prinsip hidup ayeuna urang cicing di era zaman era globalisasi nu penting hiji taat ka agama taat ka negara insyaallah rukun sauyunan gemah ripah loh jinawi cek kurang taat ke agama taat ke negara lamun cek negara diparentah kitu kieu osok cek negara kitu kieu ti orang naon wae bentukna administratif atau ka perintah-perintah tenang apapun gotong royong osok dituturkeun tara arosok gotong royong di dieu itulah modal kita hidup rukun sauyunan beragama bernegara ulangan saukur agama unggul negara teu dituturkeun urang teh hicing-cicing di negara Indonesia otomatis kudu ditaati aturanna tapi aturan agama mutlak parentah Gusti sareng Rasulna tapi aturan negara itu mutlak
perintah jelema parentah manusia anu bakal tumiba dina aya salahna tumiba aya dina lepatna itulah manusia. Dan maka orang tidak boleh selalu berharap-harap kepada manusia. Kenapa? Sebab manusia itu makhluk mahalul khata wan nisyan yang tidak akan lepas tina poho jeung salah. Eta manusia. Kan kadang-kadang lamun keur usum kampanye dorotong ka urang teh pokona lamun akang jadi ieu jalan di alusan, ieu madrasah dengdek dibenerkeun. Akang jadi poho ka abdi laras gitu. Tapi teu sadayana kitu kan ulah disakompet daunkeun teu sadayana kitu eta mah oknum calon DPR 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 RI pusat kadang-kadang keur aya pangabutuh datang ka urang geus beunang mah pangabutuhna tara datang deui betul sok ece lamun gering nu sok ngalongok apakah anggota DPR atau tetangga lamun ece gering rek ka rumah sakit bebeja ka RT bebeja ka presiden ka RT nu pudu kurang dimumule punten hiji RT RW kadus nu di desa nu kadua ulama kiai setempat ajengan setempat wayahna rawatan kurang naon sababna eta teh patok dunia teh ulama kiai ajengan patok dunia namun teu aya marang tengah rek usaha nu ngawulukan putra urang ajeng mun aya nu maot bebeja ka jangan budak panas teu cager-cager ku obat ti dokter wawartos minta cai ka ajeng mata wayana sing nyaah ka ajeng teu nyaah ka ajengan nyaah naon nyaah mere sok rawatan wayana mumule kabayang ece urang kalih diuruk di madrasah komo pantaran anak usia dini pantaran anak SD kelas 1 pas begitu ke madrasah durder garlumut di madrasah teh di pojok itu dengan para seak nu hiji nongtot leho nu hiji bau hape ke ngaran budak tapi dengan sabar kiai jeung ajengan ngawurukan jabar ba jabar ba dengan tekun dengan sabar dengan teliti ngawuruk budak urang da buktina diwuruk di imah sorangan mah budak teh sok ngalawan leres dibenerkeun sautik nyeng naon atuh mah teh dijiwir komo kalau malik ngajiwir dibentak malik tapi ketika dititipkeun ka ajengan dititipkeun ka kiai alhamdulillah ku kiai mah teu kudu digaplok teu kedah diciwit teu kedah dijewer nurut ka ajengan nurut ka kiai mata wayahna urang sing nyaah ka kiai sabab cek nabi dina kitab Dzurratun Nasihin bahwa patok dunia di antarana bil ilmil ulama dengan ilmunya para ulama. Alhamdulillah mudah-mudahan ulama urang sing sarehat paranjang yuswa langkung-langkung barokah Allah Subhanahu wa taala. Yuk generasi muda kita bangkit. Saya mendukung adanya sepak bola ini dan mendukung juga kegiatan agama. Namanya Kasim Kuring nyaur panitia bahwa kegiatan sepak bola jalan dan kegiatan keagamaan pun jalan. Itu yang harus dilaksanakan. Ece, Bu, di lembur ieu ari adan subuh ku aki-aki ku budak mora. Kali dia ku budak mora. Saya nasok celengkeun budak mora. Oh, adan subuh. Hayya 'alas shalah. Celengkeun subuh ring ka masjid sadayana. Nanoong tina kaca. Saha eta nu adan? Tataraeun aya mah alus. Oh, balik deui. Sugan derek salat. Sok budak mara tampilkeun anu imam bodak, makmumna bodak, anu adan bodak tampilkeun. Ulah imam adan aki-aki.
Kenwa punten dulur punten. Sanes memposisikan para sepuh, tapi sok urang teh sing aya khawatir ka sepuh teh tos mah seep awasna. Adaan maksakeun jaba sape keur notot-nototan. Nah kalau bedug geus tos plong. Coba budak ngora tampilkeun adan maghrib celengkeun budak ngora, adan isya celengkeun budak ngora, adan subuh komo, insyaallah itu tandanya lemburna barokah. Alhamdulillah. Yuk kesarengan. Dibimbing ku kiai ajengan alhamdulillah sepuh di dia aya. Kurang kali ajarkeun adanna sok jadi imam budak ngora. Kali-kali sepuh minggirlah ke pengker. Sok mangga ujang ti payun. Kan aya aja di simkuring mah aki-aki ngambek. Naon sababna dicarekan ku RT. Pedah naon pedah adan jam 8 isuk-isuk. Naon sababna? Sabab cenah uing mah adan maghrib terada datang wae. Adan isya hare-hare. Adan subuh mah komo beuki loba nu sare. Ah uing marek ngajaran we cenah adan jam 8. Gabring ka jelema ka masjid. Dicarekan upang heula nyarekan RT cek RT aki geuning aki mah nurus tunjung adan jam 8. Cek si aki nu nurus tunjung uing maneh. Nah kitu uing adan waktu maghrib caricing wae. Uing adan waktu isya caricing wae. Nah di adan jam 8 maneh ngarabring ka masjid. Ayo nu gelo saha cek saha teh? Cek si aki. Nu bener mana? Si aki mata punten aja hargaan nu tukang adan, nu tukang ka masjid, nu rajin ka ngurus masjid, itu suatu penghargaan ke orang dibikeun ka anjeunna. Naon sababna? Da teh digaraji. Sabaraha gaji di tukang adan? Kadang-kadang di muka sok ngabandingkeun, cenah di muka mau menerusuk. Eta begitu adan pak celeng kudu bul ka masjid teh penuh masjid teh. Nya heueuh da tukang adan ge digaji. Sabulan 30 juta. Imamna 150 juta pecet tukang jadi imam wae. Ari di kampung pasantren imam sabaraha gajihna? Tukang adan sabaraha gajihna? Oh lamun aya misalkan perdes peraturan desa kerjasama dengan Kementerian Agama, gaji tukang adan di kampung pasantren 3 juta. Gaji tukang imam 5 juta. Jika nak kabeh ngalabring udah ora daftar di tukang adan yang jadi imam. Kayak testing, abdi daftar jadi tukang adan, abdi ada daftar jadi tukang imam. Ngalabring kabeh naon sababna? Sabab aya gajihan. Kunaon di urang? Gajihna ge tahunan dibere zakat fitrah hungkul. Sak fisabilillah tukang adan. Saya tak fisabilillah tukang jadi imam. Tapi insya Allah arahnya ikhlas. Maka kunaon ketika orang ngagerok manusia supaya angkat ke masjid hese kalangke sabab urang mah taat keneh ka jelema tibatan taat ka Gusti. Urang buktikeun ibu. Bios nepi ka jam 11. Jam 12. Heueuh di dieu kuring marek balik. Punten. Yo, cek pangaosan ayeuna penting ayeuna. Wang naliti diri, wang introspeksi diri, ulah nyalahkeun batur, ulah ningali batur, ulah ningali kagorengan batur, ulah ngariksa ningali kasalahan batur, tapi urang teuleum ngaraksa diri nyalira. Siap? Urang buktikeun. Cek ari urang taat keneh ka Allah, taat keneh ka jalmi. Bapak-bapak mah teu ngajawab sieun salah. Carici. Ece bapak sadayana urang taat keneh ka Allah, taat keneh ka jalmi. Urang buktikeun. Lamun cek bapak kepala desa isu kumpul di desa Sukaratu rek aya pembagian sembako jeung artos 500.000 jam 8. Rek jam sabaraha inggit ka desa. Wallah ngabdi ka desa. Sadesa kabeh geus ngumpul. Mantri parat nepikeun ka kecamatan. Sabab rek dibere naon? Duit jeung sembako. Tapi digerok ku Allah. Ngalangkungan muazin ku adan. Hayya 'alas shalah keur di sawah ece jeung bapak teh. Kumaha jawabna? Heula. Saha nu kitu teh? Urang. Ulah tuh si itu tuh. Ulah sok menyuk batur. Saha eta teh? Nu sok talangke kana salat
salat teh saha, nu sok loba dosa teh saha, nu sok judang jeding ka salaki, nu sok dinyarekan ka pamajikan. Wah, itu udah pasti si bapak. Yuk introspeksi diri, kenapa kita selalu menghiraukan perintah Allah ketika Allah memerintahkan ka urang? Di kita sholat nyebutkan engke, di kita ibadah kalangke, tapi ketika diperintah oleh manusia kadang-kadang kurang buru-buru sabab hayang katilai ku manusia. Betul. Terus cek Allah hayalan sholat kagok Gusti. 2 kotak deui. Keur di sawah, keur di kebun. Betul. Lohor kaasaran, asar maghrib isya subuh usolli fardo subrang. Nah jadi subrang subuh nanti berang. Pas ditanya tereka mana Pak rek sholat duha. Ayo pas sholatna pakai kunut, nah kunut teh pakai duha, duha teh pakai kunut, sabab keur usum koron. Kunut nazilahun. Ya, taliti kana diri. Sabab nu pertama ku Allah bakal ditaros di akhirat ke sholat. Para pemuda sadayana wayana, kade urang talangke kana sholat. Saya nak berjamaah, kabeh bis masjid teh sing pinuh. Subuh sok sabaraha jajar teh Kang. 8. Alhamdulillah. Sim kuring mah lamun tarawih besok seueur kamajengan. Beuki majang, beuki hareup, beuki eueuh. So ka masjid tiluan ngesolat teh hiji makmum 2, hiji imam 2 makmum. Nu tilu teh bagi-bagi tugas, nu hiji tukang adan, nu hiji qomat. Biasa tugasna teh aki-aki. Anu adan aki, imam nage nakol bedung. Ulah atuh cewat kieu. Aki-aki dipake nakol bedung. Bengek atuh. Sekolah dipakai nokol pedung, aki-aki diangkat siap, mau disada. Nakol bedung mah ku panakol, bid'ah lakon lamun nakol bedung ku aki-aki, eta bid'ah kade. Teu meunang, watir. Nakol bedung mah ku panakol. Geus atuh lah dising-seringkeun teuing. Eceun nying-seringkeun tatakol atau nying-seringkeun aki-aki. Yuk tampil, beul hormateun sim kuring. Nutilu teh pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tukang jadi huntu, beak balik tinggal duaan jeung makmum. Makmum hiji nyeri beuteung. Haduh, mules, masuk angin, balik. Tinggal saurang imam bungkul. Luak liuk gigireun aya pasaran. Aduh aing sieun. Balik. Ubah. Tuh. Matak bersatu berjamaah. Sabab cek keterangan dina hadis Bukhari Muslim bahwa ketika orang yang sedang berjamaah sholat berjamaah di masjid beres barisanana, rapat barisanana, iblis tidak ada celah untuk menggoda. So, ece benten teu urang ngalaksanakeun sholat nyalira, ece bapak ngetepaan nyalira serang berjamaah benten. Ketika sholat berjamaah kita patuh terhadap imam, siapapun imam tanpa gelar pun tidak apa-apa. Yang penting kita taat kepada imam. Imam ruku ngiring, imam cengkak ngiring, teu pedah nu ditukangna presiden, teu pedah nu ditukangna menteri, teu pedah itu pejabat aparat. Tapi ketika imam ruku, sadayana ngiring ruku. Ketika berjamaah, mungkin kita tartil, rukunna kacanak, tapi coba ke sholat sorangan. Wah, acong-acongan jika tikukur macokan pare. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komo sabuat salat beri ke iklan unggul. Kuasa Allahu Akbar. Iklan kene. Allahu Akbar. Tinggal. Tapi salat berjamaah leungit gogoda teh Pak. Kumaha tuh carana? Ya bilih. Hayang-hayang teuing masjid pinuh, coba atuh ke mah umumkeun. Mangga diarantos di masjid wih di masjid salena bakal dibagi sembako jeung artos 500.000. Cik kira-kira masjid pinuh mah.
kabeh nu sabulan sakali ke masjid ge ngadak-ngadak rajin, nu saminggu sakali ngan Jumatan ngumpul ge ngadak-ngadak jade rajin. Sabab naon? Mulang ti masjid salat berjamaah rek dibere sembako. Kok mangga emutaneun Pak Kadus. Jadi Pak Kadus nyen program beres di masjid mengabagikeun duit 500.000 jeung sembako. Insyaallah masjid penuh teu kudu digerok-gerok ku masapeker. Ada orang mah tuh kagoda keneh kudu instan poho kana ganjaran ti Gusti ka 27. Baheula sok dinadobukeun ku barudak. 27 ganjaran nu berjamaah. Salat sorangan hiji gemun bener Fatihah hayu saderek urang berjamaah salat pibekeuleun urang jaga di akhirat 27 nu berjamaah salat nyorangan hiji gemun bener Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi sallim fi hubbi sayyidina nurul ibadil huda mutamad bring kamarasi baheula kuring kercan aya listrik aja masih koobor keneh tahun baheula tahun 2000 tahun 80-an tahun 80-an ngabring kamaracip ngabring kamadrasah rek naon rek pangaosan rek ka masjid rek berjamaah ayeuna punten. Kenapa faktor yang menjadi penggodaan jadi godaan HP? Betul? Di orang emutan. HP manfaat HP. Manfaat luar biasa. Tapi aya madorotna. Yo orang emutan. Hei generasi muda, hei. Ara ya pemuda ya. Yo emutan. Ari main game online teh ngahaban mah jadi doraka. Ari sabuat tambah kesal bah teu naon bedana jeung main bola. Ari sataker kebek tinggeus maghrib parat nepi ka subuh mah eta mah lain wajar nu kitu mah kurang. Abeakeun kuota, abeakeun waktu. Punten Bapak, introspeksi diri abdi kang urang sadayana. Di simkuring siswa simkuring di SMA terkena gangguan ginjalnya basah rembes gara-gara naon gara-gara keur main game online hayu ngaleueutan ale-ale torpedo Fanta Sprite akhirnya gagal ginjal nepi ka ginjalna rembes kan teu sadar keur main game online mah kadang-kadang nanya kita di waro yang kenal tunggu naon teh kenal kan gitu bener punten emutaneun para sepuh para wargi sadayana, saya tidak melarang main game online secara keutuhan, tapi dibatasi sabab aya waktu leuwih bermanfaat. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda kalian puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya. Rek mawanaon dulur. Ujang bager rek marawana ulah kafokuskeun ku HP. Da boro-boro budakna, indung bapana ge sarua. Sok ka masjid mawa ka pengajian nyanak ka kabon mawa ka sawah mawa erek sare mawa udang sare muka keur sare ngomi bisanya keur sare muka sok Pak Iwan pangebutan urang sadayana generasi muda simkuring wae aja lain sadayana lain keluarga lamun urang keur salat mesakan HP nyakuan HP dina saku aya ngageter teu disarekeun aya ngageter we unggul kadang-kadang kahusuan dirobah pasti tanda tanya na otak WA di saha telepon di saha cik kira-kira salatna jadi husun teh gara-gara naon kadang-kadang imam aya imam jadi imam kunut imam salat subuh rek kunut
pas sami Allahu liman hamidah rek Allahumma hdina fiman hadait hapena disadang geter bari aya soran laguna lagu es lilin eta kunut teh dirobah laguna Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait makmum teh lagi amin 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 salat teh bubar gara-gara naon jadi ternyata lebih banyak madorotna lamun teu bisa ngagunakeunana maka manfaatkan waktu wahai generasi muda untuk apa? Untuk yang lebih manfaat kita buat karya yang lebih bermanfaat apa itu? Gunakan HP untuk membuat yang hal manfaat sok orang jadi youtuber ngaliput pemandangan-pemandangan ngaliput kasawah nini nuker ngarambet ulah di kamera nutup pupuna kade bapak-bapak nuker macul di video itu suatu keuntungan dapat gaji per bulan alhamdulillah sim kuring kayak youtuber subscribe sim kuring geus bade 30.000 tiap bulan gajian cicing kuring mah teu mana calik digaji ku YouTube halal sebab saya menggunakan yang bermanfaat untuk juga kerjudi di video itu mah doraka keur mabok di video tilu ke doraka keur zina atau buat konten porno doraka eta dosa mengalir tapi yang bermanfaat cobalah kita gali suatu karya anak bangsa anak muda supaya ketika kita sudah dewasa beranjak rek nikah aya jalan orang keur nikah aya naon aya bahan orang keur pinikah aya biaya kamu nikah tina YouTube eta teh tina TikTok digaji tina Instagram digaji tina YouTube digaji asal orang daek berkarya nu aneh tapi can batur sugana tu orang kampung pesantren ngagabdugan tangkal salak pada usum aya teh ceker eta kekebalan Ibu Samsudin pasya jeung pesulap merah ya Allah Gusti zaman aya eta gerak nu hiji tukang sulap nu hiji tukang meraktekkeun hal-hal nu kitu para saya gara-gara kabongkar trikna teh ya Allah Robbi cek simpring ting waktu ting manfaatna kigituan lamun nyana ge aya jelema teu teurak dikadek teu kudu sombong ya aya jelema teu teurak dikadek ari ka pamajikan galak keneh salah ari ka ai kunaon ku badog teu teurak kuseuneun teu teurak ari ka masjid kaberangan wae ai nafsu teu bisa ditahan naon da teu teurak dikadek jeung teu teurak kuseuneun mah eta mah rek nyangan musuh urang mah teu kudu teu teurak dikadek lamun ngaliwat ka payun jelema punten di baledog moal jadi balan nyaho atuh keur batur ngaliung lempang jiga hayam di batur cik atuh punten da lain hayam kasinggung naon maneh ngomong naon jadi pasea di Indonesia sekarang tidak butuh orang-orang pintar di Indonesia sekarang butuhnya orang-orang yang berakhlak nu pinter mah geus loba bukti mah nu palinter teh korupsi nu pura pinter teh pinteran batur negara ayeuna diacak-acak ku jelema pinter yang berdasi tapi mereka lupa tidak beradab dan tidak berakhlak betul Allahu Akbar itu naon jelema pinter gelarna S3 tapi geus US-an kaditu teh ari kasahanapeun teu hargaan kasaluhureun nun nanduk tengah hargaan deui nah naon emangnya kita mati akan membawa gelar geus maot mah eueuh gelarangan hiji almarhum Pak Doktor ieu teh Pak Doktor S3 muhun abi teh geus maotna ece ditulisna batu nisan teh almarhum kersana bapaan teu kudu make gelar naon sih gagahna urang hirup di dunia aya jelema gagah di dieu teu aya nu gagah ece disimkuring di Inabah disimkuring aya jelema preman orang Palembang jangkung badak awakna pinuh ku tato lain dina awak beungeut ke ditatoan jelema gagah wah jelema preman pasar ari pas di Inabah teh kacugak ku beling seurik tah nya jelema gagah kacugak ku beling ceurik jadi siapa yang gagah Allah Subhanahu gerak gitu tah ka masjid ieu
orang kali ka madrasahna sok pinuhan deui madrasahna sina ngaraos, masjidna sina pinuhan deui kanggo berjamaah. Yuk anak-anak muda pangpayuna orang rame rempegkeun di berjamaah supaya orang kampung-kampung barokah. Alhamdulillah. Emut ibu bapak, detik terakhir orang mah tinggal nungguan maut sadena. Terus keur didadoho ku malaikat Israil. Bapak sami nuju didadoho ku malaikat Israil. Kuring sami tuh malaikat Israil teh keur ngadodoho, tinggal ngantosan parentah Allah. Tos eta tosna jebrek dicabut. Aya nu terang bari iraha maot. Yeuh ibu emutaneun, maot mah datangna teh ngadadak. Al mautu ya'ti baghtatan. Maot mah datangna serentak. Teu sugan ngawartosan ceuiih. Aya ceuiih di dieu. Ya contoh eta mah. Mudah-mudahan sing panjang yuswa. Enjing jam 8 antosan cek malaikat Israil teh bade dijemput. Cek ceuiih pentingana daek sare moal. Cek salakeun mah gerak sare atuh. Boro-boro hayang sare urang mah isu mikiran daek dicokot ku malaikat Israil. Boga harta ek disodakokeun ka yatim piatu. Nah, isuk rek malaikat Israil ngajemput. Bapak-bapak bisa rek kawin heug teh teuing. Isuk mah rek dicandak ku malaikat Israil. Lamun apal urang karena umur. Laras. Ya Allah teuing. Iraha urang bakal maut penting ayeuna detik ayeuna. Ya, cek ulama ahli sufi yang disebut dengan kiamat itu bukan nanti kita menunggu akhir zaman nanti. Yang disebut dengan kiamat hari ini, detik ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu esok akan masih hidup. Cung, nu yakin esok masih hidup? Berarti ece yakin detik ayeuna bakal mau. Terus dah. Cek. Mending panjang yuswa loba. Wah, karena lebih baik tuh. Tadi terus. Ece nalipain madrasah. Mending panjang yuswa loba maksiat, mending pondok umur loba taat. Mending pondok umur seueur. Yuk pilih misalkan ayat surat ya Allah teh, surat. Ceuiih. Pak Ajum, Pak Udin, Pak Mod, mending pondok umur loba taat, mending panjang umur loba maksiat. Mending pondok umur loba taat, kuring didoakeun sadayana simpalno umur loba taat. Nah, tuh amin. Tuh atuh nu kadua sing panjang umur tapi loba maksiat. Tuh amin keneh. Ece hayangna nu mana? Hah? Hayangna nu mana ece? Aya jelema curhat geus putus harapan aing mah cenah nyeri hate loba ting dicari dina nyeri ku salaki. Nafkah sabulan ngan 3 juta. Jabat teu dinafkah batinan. Jabal bae ditinggalkeun. Abi mah pasrah we Gusti, mending rek naot wae. Aya nu nawar hayang naot. Peda naon? Dinya nyeri ku salaki. Celengkeun nyanyi. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Ngawer atuh. Ini tadi marawisan misawer. Wih mantep. Ngawer aja. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Tulikan ya, bisa tuh laguna. Palingan itu ranting yang kering judulnya teh. Sok tinggalin na YouTube. Cuma apalna pecah 1000. Hanya dia. Wah, katanya apa lagi
teuing da uing mah nyanyi gitu dibayar. Mani resepnya kana nyanyi mah nya. Gusti urang sarerea Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Arab Quraisy Ramana Gusti Ibuna dibabar kena di Mekah wengi Senen resep itu mah dangdut oke. Nadoman ngan lobana nu ngajawab teh nini udah orang sangat naon apana tiktokan lagu Tiara wah mau dikeluarkan lagu Tiara mah mahal ari kecet rek tah nyanyi kalau teh ngaji penting je tos terakhir. Jadi kita harus menatap diri yang kurang teh bakal maraot. Leres. Ece bade maot. Kang bade maot. Ibu pada itu bade maot. Cik kurang diskusikan. Rek si bapak ti payun, rek ece ti payun. Kumaha cek? Hayang saha cek? Geus atuh bisi bingung ngulang teh pada mikeun. Bade maot. Ece ti payun kuring di pangkar. Wihkeun atuh. Abdi ti pangkar ece ti payun. Emut Kang punten Bu. Sadayana ge bakal maot. Rek nu gagah sagagahna, rek nu beunghar sabeungharna, rek pejabat paluhurna kabeh bakal maot. Rek bawa naon lamun urang maot. Leres. Ilahi ilas si ahla wala aqwa naril jahimi fahabli taubatan waghfir fa innaka kalau berdiri ilahi las lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Res emutkeun urang teh bakal naon cobi gerace dua jelema punten dua jalmi nu bakal dicanak ruhna ku Allah tina jasadna. Hiji jelema tukang doraka dicabutna lin ibarat didudut dipaksa. Naudzubillah ini. Nu kadua aya nu didudut teh lin ibarat nyamprut rambut tina tipung. Gampil teh? Gampil. Dua gambaran urang nu mana tinggal introspeksi diri sayatosna sesungguhnya saestuna urang teu kudu mikiran surga jeung neraka. Naon sababna datos nampak surga jeung neraka tinggal tanya kana diri urang teh hirup teh pi surgaeun pi nerakaeun geus kabaca teh ayeuna oge. Leres. Ece gaduh kaca di bumi buada sok ngaca. Gusti ari beungeut ciga abdi. Kira-kira na pantes ka surga, pantes ka neraka? Jawab ke ece teh. Cik kira-kira wajah jiga orang pantes ka surga, pantes ka neraka? Ece jawab. Kira-kira wajah jiga orang nusa kabeh pagawean kadang-kadang salat talangke kana sedekah tara daek ka fakir miskin tara mere kana yatim tara sedekah beungeut jiga urang kira-kira wajah jiga urang pi surga pi neraka. Pi neraka? Pi neraka? Apakah ini bukan wajah-wajah surga? Introspeksi kana diri ka jero. Oh
bener urang teh pinarakaeun naon sababna maksiat kau dipigawe kana salat alang teh ka indung babangan ngawe ngalawan ka fakir miskin teu daek mere ka anak yatim teu daek ngarangkul berarti wajah banget jika urang teh pinarakaeun wungkul sedangkan geus ngaran di neraka ece ulah engke ayeuna we di dunia ngaran panasna seuneu naudzubillahi min dzalik urang teh pisurgan di neraka tong nyebutkeun ari Pak Ustad tong nanya uing sarua uing pinarakaeun ceuk ece disebut ustad teh ceuk ece disebut ajengan teh kuring ge tukang doraka ece ngan ditutupan keneh ku Allah aib simkuring coba bilang dibukakan kabeh aib di dia dan malah yang dekan ngadeukeutan mah sok ngongkol ke sarenya gede hitut betul tak sok punten ngaran bisa nyumputkeun hitut aja aing geus hitut teh kadek tapi kanikmatan ti Allah betul ulah hitut diwirang diumumkeun kana sapeker si eta hitut eta teh kanikmatan ti Gusti ngan aing hitut hareupeun batu mah ulah tapi ku Allah pun teu rahmatkeun simkuring aya jelema nu sanggup nutupan hitut di mana keur bobogohan betul lalaki na apel ka awewena dah hitut dipengkek ceuk awena keur naon cicing neng belek-belek di luar teu wani ngaluarkeun hitut naon sababna sieun diputuskeun tapi cobi ece hareupeun salaki sabaraha kali hitut sapoe ayeuna bapakna blues bos wae tut hot brek eta hitut geus teu katahan tapi tong hariwang suami istri salaki jeung pamajikan nu geus eueuh rasa erah hitut hareupeun pasanganna cilik eta teh rumah tangga harmonis waduh asa didukung aing balik ti dieu mah sing gede hitut kadang-kadang ngeprank ka salaki nga-WA salakina keur nonton TV urang geus di jero kamar geus asup kana simut aa diantos sup kana jero simut oke pas asup teh meledak teh bau hitut salakina pingsan gara-gara hitut meledak urang geus ngadahar hulu asin pindang jeung cumi-cumi kan gitu garas teh pas sok jadi pangkak hitut hareupeun salaki kalah beledak we kok melek keur maneh cek salakina dagoan aing ge boga ayeuna perang di kamar blok di WC ngok da disarangan jeung eta teuh tinggal eta teh aing teh hareupeun batur hareupeun salaki geus teu aing geus biasa sudah menjadi rutinitas aku kentut di depanmu nu era sudah tapi nu ulama ce ulah nu ulama hareupeun batur dari ke di pasamuan punten abi bade hitut alus izin nama izin tapi ngaweureungan batur kan hitut teh punten eta teh aya penjelasan kitab Safinah teh dina kitab Sarah Safinah dina bab pangbatalan wudu aya disebut arih teh bahasa Arab hitut cek urang mah aya pembagian hitut teh aya 3 aya hitut puswah apalkan kebisitanya aku balik pengajian ngabahas naon ngabahas hitut pokoknya 3 hitut teh kebagi 3 hiji puswah naon aya puswah aya sora eueuh ambe eta mah hitut jujur aja aman teu bau eta mah aduh aing kabok edan ieu mah pada bohongan pesan panitia kenapa Ustaz pokoknya mah ulah nepi kasih nunutan aya teu nunutan di dia geus aya nunutan nu kadua aya ditasgirkeun eta mah leutik kitu teh aya ambe eueuh sora tah eta mah hitut munafik di juru peledak sarwangan nuh boga hitut biasana sopang heula nangtung saha anu hitut saha anu hitut saha kudu manehna eta teh nyumputkeun identitas tukang maling masuk itu kudu we batu tah si eta maling hayam kudu manehna nu ngadaharna ge lu katelo ya ce ieu mah paling jujur itu diroton naon cenah ce diroton bahasa Arab eta teh naon eta mah
aya sora aya ambe eta mah ambe. Dar pelengir tenang aku sudah siap menanti hitungmu. Besok jam kan rekaman? Hah? Sejam lebih cek. Oh terakhir emot maut orang teh bakal terus ulang uruskan itu maut enak anu beunghar pasti anu miskin oge anu jangkung bakal anu pendek oge hayam bakal paeh hayam bakal entoge bakal ajengan oge sok ajengan paeh eka hayam maut eka ajengan paeh ajengan bakal kan nyepak celengkuk paeh hayam ge bakal bisa salah ajengan oge oh bakal maut sadayana betul cek Israel keur ngadodoh Israel Pak tuh di Pangkalan Cingkuri Israel di Pangkalan aja tuh tinggal lihat atuh yuk Israel laras bakal mau cerai teh rek mawa naon mawa jabatan geus moal ditanya kok lo jabatan rek mawa gelar geus tadi mah tanyakeun gelar moal kieu Pak Ustad Mang Robuk ya herat mangaran asli Aceng Durrahman Man Robuka malaikat nanya lain sigaret aja udah kuno wayang bapakku makin ngaranku sahabat dia ngaranna wah ngaranku wah bapakku bapak camat bapak bupati moal ngaranna berarti apalah dayanya seorang kepala desa camat bupati ajengan desa Jawana geus moal kabawah begitu mah nu ditanya mah ngaran masing-masing Wah ceuing wah mandra buka terang Gusti jeblak di gendir gitu wih ngobrolkeun maot ge da seri-serian wae teu ngobrolkeun nu maot tuh cek ari maot ngadodo kurang kompak we ari maot ngadodo beuceung mah teu capek tinggal ho tapi singeuna tungtungna kade ulangi ari maot ngadodo ulah bari amak atuh singeuna tungtungna sing lembut ho ulangi ho sok keun uruskeun maot pas cincang ulang ya ari maot ngadodo borosok di pohon datangna teu mere ngagertak taya tem taya berang taya raja taya kuring di mana aja tosum teu aya tempo anak cing ya Allah Robbi hapunten abdi Gusti abdi mah teu niat rek nyanyi kadinya abdi sejak ngemutan kanu maot nah kana kacincang keling cik atuh ceu memeh ngomong teh dipikir heula manya teruskeun nu maot kana cincang keling manuk cingkeung bos ka kolong bapak satar aingna da hayang bulan ya Allah Gusti orang kampung pesantren gitu-gitu deui ulangi ya taya berang taya raja taya kuring di mana aja tasumping teu aya tempo anak king cing ya Allah Robbi cing caring cing hirup teh sing pageh
Cing cangkling wae. Cing caring cing hirup teh sing pageuh. Ini adalah zaman akhir zaman. Ane muni zaman edan ayo ing pambudi mulu edan orang tahan. Tan melutan kepanduman begjo ni wong kang lali leuwih begjo wong kang eling lan waspada. Ngarti teu ceuk? Wingi menang ngapalkeun 2 minggu. Saat ini yang disebut hadas zaman, akhir zaman. Kenapa? Manusia terlalu fokus karena dunia, katunggulkeun karena dunia, poho karena urusan akhirat. Leres? Hadas zaman, hadas akhir zaman. Hadas zaman sukut, lebih baik banyak diam. Mohon maaf, zaman sekarang yang dapat melukai hati bukan hanya bibir, tapi telapak tangan, jari tangan bisa menyakiti hati orang lain. Hati-hati ibu bapak sadayana, oke warga masyarakat sadayana, bahkan anak-anak remaja kita, jangan sampai kita membuat status di Facebook atau di Instagram atau di WA yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kalau kita menyebut nama siapapun itu bisa dilaporkan kena undang-undang UU ITE. Hati-hati kade. Urang geul kata tangga disebutkeun ngaranna di Facebook, bisa dituntut, di screenshot, dilaporkan ke Kapolres, Kapolsek, bisa dituntut ece dipidana. Yang lebih sekarang menyakitkan bukan bibir, tapi telapak tangan bisa jadi menyakiti hati orang lain. Mata lamun aya kakeul kabatur ulah sok dipake status. Rek we arek Facebook oge, ieu mah kul kata tangga pedah salakina balik nyabat teu barang bere ditulis na Facebook. Ka aing teh meuni koret teu bilang bere pisan tah si eta. Ya ari keul ka jelema sampeurkeun jelemana. Ece salaki balik nyabat ngatu barang bere ka aing. Gitu emang nulis na Facebook kabeh ngomen brebek 500 ngomen kabawa dosa kan ngomen kabeh ditanggung jawab kudu nyen status tah mata cek Kangjeng Rasul di akhirat nanti banyak manusia yang banyak pahalanya loba ibadahna gede ganjaranana tapi beak dicokotan ku batur ganjaranana naon sababna lobana nyerikeun hate batur. Cing caring cing pageuh saringsat pageuh eta teh Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Janganlah kalian mati semuanya kecuali membawa keyakinan, keimanan jeung keislaman jeung kaihsanan. Urang teh bakal marah. Hayang nyana naon iman jeung Islam saur Sayyidina Ali da kitab Sulamut Taufik tamamun nikmat al mautu alal iman wal islam. Pang sampurnana nikmat teu aya deui iwal ti urang maot kanyanak Islam sareng iman sareng Islam. Mudah-mudahan sing paranjang yuswa sadayana. Generasi muda Arfa Grace nu ka-28 sing langkung majang. Para generasi na langkung-langkung jaya dina sepak bola na. Ibu bapakna sing saleueur rezekina ditebihkeun tina balaina utamina urang engke dina waktos maut mudah-mudahan sing husnul khotimah sadayana. Kacandak iman, kacandak Islam. Persiapkan diri urang. Ini adalah akhir zaman anu mana urang teh geus moal lila deui umur dunia teh urang geus kada siap-siap untuk menempuh hidup yang sebetulnya yang sebenarnya disebut yaumul baqa atau alam baka. Dugi ditu kabeh bakal pakumpul manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam dugi ka jamin maut dugi ka dintanan kiamat sadayana pakumpul. Mudah-mudahan urang singkiasa ngariung dijaga di yaumil kiamat. Amin. Surga sasarangan di surga dina tempat kanikmatan ti Allah. Sakitu nu kapihatur hapunten ece tina semudah kelepatan bade ngapunten. Bapak sarenana da tawakuf anu kasuhun bilih anu kasebat nami anu kasebat gelar oge nu sanesna deui mudah-mudahan aya panghampura Allah Subhanahu wa taala. Tawakuf anu kasuhun jembar hampura anu kateda saninten buah saninten di parapatan hapunten abi hapunten tantos aya kalepatan. Buah semangka, buah kedongdong, buah manggis, buah rambutan itulah nama buah-buahan. Nungtun munding tengah beting jalana abrug-abrugan hari ngaji teh ulah sok lila teuing da ieu beuteung geus kukurubukan. Walaupun minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.